Kukateluna nyata ya golongan jalma nyata anu kawas kuda Ketek nate nyata nyendong gini nyampurin ke kawas gunung Kali dijodoh ketek nate loba orayan kejeng kalangir eta jalma putar daek naluar kenyapa tina sabarang dosna nisa mudah-mudahan orang sedayana sing biasa di sesarang di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kemudian tersurah kemudian dan orang sadaya Nabi tercinta kami Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kurang di dunia teh lebih ibarat kelempang di jalan menuju hidup tujuan. Salaya jalan teh kelempang menuju hidup tujuan. Kurang teh kelempang tujuan orang teh ke kuburan. Lamun cara ka Purwakarta aya ka ketika Campaka, aya nu geus nepi ka Ciherang, aya anu nepi ka Cimaung, aya nepi ka Rawa, Pasar Jumat, minggi deukeut. Jalan tengah komo minggi deukeut pisan. Anu baheuna mungkinlah kana tempat tujuan. Tahunan teh umur teh geus ngadeukeutan bisi ditakdirkeun ku Allah urang mau teh dina akhir tahun 2022. Tahun akhir tahun pas tanggal 30 Desember. Jelema ditakdirkeun kudu maot dina akhir tahun begitu juga petasan pae di mana-mana. Pergantian tahunan. Mudah-mudahan orang masih berasa Gusti Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Di tongsiun dan tongsiun dan jalan pertama mau teh di jalan dan tidak dalam nyata di jalan ke nampungkeun kakasih jeung kakasih. Urang cinta ka Nabi moal paakrok dan urang teu mama. Urang cinta ka Allah moal paakrok jeung kudu mama. Urang hayang ka surga teh bae kana moal ka surga. Jadi jalma mau teh kada teh berkumpul kakasih jeung kakasih Allah mah tong sieun mau teh nyeri. Ketika keurang ditinggalikeun kana teh tempatnya urang berai teh surga. Gusti lain kapungkur abdi di maut. Tidak ada orang sekarang begitu. Mari tadi yang kita suci dengan sholawat, sinabada intinama, pulang baca sholawat. Sholawatnya sih bisa maksakan dina setiap waktu dan minimal 10 minimal paksa dina 10. Ya, usahakan sih bisa menang 100 sholawat. Abjarma upang loba nama sholawat. Bakal panggilan amprok dengan kira sesepuh di ayeuna kira sesepuh di ayeuna lamun jelema teh nyaho ngaran-ngaran kumaha kurang panggilan saban kanjeng wabab dicaritakeun ka malih ketika jelema begitu dihisab dan ahlina sebab timbangan amal hadena maka wa amma man qabat mawazihu aqulu hauna wa ma adraka ya narul begitu jalan budaya kencang kita jalan digusur karena neraka jalan dirinya kayak sahabat kambing lagi Muhammad sahur kambing Nabi Adam Muhammad sebab pakai terang kambing Nabi Adam sebab umat Nabi Muhammad mah sampai bijil keluar ternyata diutus dari panggilan tapi asup ke surga pakai panggilan karena raka saling begitu bisa ke panggilan jadi nabi-nabi saya nyarak siang begitu digusur umat karena raka Muhammad Tuhan aja tuh kurang pada lakukan digusur
karena neraka jahanam. Kanjeng Nabi usul malaikat kadir dan aja ya Rasul jika ahlina timbang riwayat tos ditimbang wayah timbang dipaksa durang minum. Jadinya bukan malaikat ya Robi yang Gusti Pangeran Nabi ya Kanjeng Rasul Muhammad maksa diwarang bilang pada muslimat malaikat eta jalan dibalik satu bapak minta kasih kalinya jadinya lah ditimbang barang ditimbang budaya teh kada jalan wae sebab amanah saeutik yang dosa lumayan. Nah jadinya lah begitu dan digusur tubuhan dalam malaikat Kanjeng Nabi ngaluarkeun hiji kertas dina sabun bari kaluarkeun eta kertas anu aya dina sabuna disimpen diputar-putar disimpen dina timbangan anu gatuh sok malaikat geus timbang di jalma barang timbang burayo teh akhirna timbangan teh jadi berat kata timbang kertas anu leutik tapi nyalehkeun timbangan anu goreng anu sakit berat kata jalmi dan surga tuh malaikat ya ahlul jannah wal mustabah kebahagiaan kalau musabah kalau pakanannya ya Rasul eta kertas anu leutik kertas naon kok aneh make bisa nyalekeun timbangan abdi anu awon anu sakit beratna eta kertas leutik teh naon tulisanna ai bulan bisi apa maneh ieu kertas anu leutik teh sholawat maneh anu dibaca kepada kami dicatat ku kami dan amal sholawat dengan minimal 100 yang kedua 100 sabul bulan jadi baca dina santas sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapun saya dibaca supaya ngerasa rindu ayah pertanyaan bimbungan bimbingan akan dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita benteng supaya orang salaman minimal bisa mawadi belah tanpa sing bisa mawadi sorangan kayak keterangan dan nawabil al-banama nyaratkeun dina nalika urang bumbu kana teh boro-boro kagoreng bumbu ulah nyaho goreng bumbu ya saur abdi jalan urang nafsirkeun wae bisa babela iklan dia datang ka kanjeng Nabi nyarios ka kanjeng Nabi ya Rasul bahasana cing abdi pangamaknaankeun pangnafsirkeun kanjeng Nabi bahasana ya eta aya dawuhan Allah dina Al-Qur'an yauma yunfakhu fisyuri fatakuna aqwal yauma yunfakhu dina poean ditiup fisyuri song alam yang ditiup di song alam ku malaikat surga sok ayu teh gunung dia kan selam watakun jibalu kal ihnil mampus kayak gunung bakal ngarancang kita gunung ya komo jelema gunung kalau segitu bagian riuk tiba ngalih kemah begitu ditiup masyarakat ayo jangan anu tarik tidak jilatil al-tujil jala wa
akhrajatil ardu aswalaha. Riuh, kebayang. Ya, mungkin keluar dari sikap bumi ini, sedang pada luar, lahan lapang pada luar. Kalau orang manusia saya jadi lumur hujan, atau sedang bakal bari di pohon pari, pabrik ada kan bumi sedang kan kita. Kalau begini kita tambahkan kita beladuk. Kita kemudian sawah kan karena sakit kemah yang alam gitu kan. Kita jalan yang berjalan kita yang isi saya kan bang. Ayam gas, ayam. Tapi bapaknya kita ayam naon. Ah, ibu yang ditinggal ngomong. Jauh magi dia syukur nasu astatan liulah malam. Ina poe ieu mah karena ningali karena perbuatan dilakukan semua. Karena bilang sobat wajib ayo kalian jangan ngalengkan kedua sampai karena permasalahan karena ekster dari jalan kesudahan. Amin. Allah tidak semua Papa atau cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atakala siabudu kita kasih mintu muhi ainai dua saja. Dulu kita kasih baju nanti usakit nangis jangan jangan serganti nabi maneh nanyakeun ka kaula tina perkara anu kacida beda. Saruke dikumpulkeun umat kaula alas aini asal simpan nyaeta karena 12 golongan. Jadi bakal jadi 12 golongan anu 11 ahli nar anu 11 golongan ahlul jannah. Misalkan aku hiji golongan kali nyata anu karuntung dua lengan jeung karuntung dua sukunan artina eueuh lengan eueuh sukuan. Ayat ngagerong nyata payu nadir munadi ayat ngagerong anu ngagerong teh ieu bahasana. Mulai ieu teh rombongan disebut ayat protokol yang penting. Rombongan jalma. Jadi kalau orang ngapring asal kuskus. Rombongan desa Cijaya. Begitu di RT 10 di Baralu sampai 12 golongan. Cenah golongan jalma anu sok nganyeun kata tanggana wa imah kalakuan atau urusan. Kurang ngomongin 2040 wajar kalau masakin kurang goreng gitu. Kalau sebab nak jalma mual ayat anu salamat tina omongan goreng tadi mual ayat goreng pangkat bulan pangkat yai pangkat nabi ke kanting nabi di omongin goreng cacak pikan mulai kafir mulai jahat. Eta teh cocok pilihan Allah kepada orang sing sadar. Ketika ayat ngagorengkeun ka urang, jalma sakali kesimpulan. Jalma moal ayat anu salamat tina diomongkeun tadi. Kaoparna golongan jalma anu ngocor tina sukun teh getih. Ngocor we getih. Jadi kepan itu lain ngacorna lain ngocor we getih. Kata jalma tukang ngomong dina jual dulu. Astagfirullahaladzim. Anu kudu dijaga juga. Sing saya pada istighfar, Allah mandar dengan orang maut, ajar orang berdosa, dengan orang maut, semua dosa bertobat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa kulli syai'in rasulillahi Amin. Ya Rabbana kalamuna yabbal kalimani masyhura Allahumma ya Allah inna na'udzu bika min ilmin la yanfa
ومن قلب لا آمين. يخشى ومن دعاء لا يشفى ومن نفس لا تشفى آمين يا الله. أسألك يا الله علما نافعا وعملا متقبلا وتلك ورزقا حسنا حلالا طيبا اللهم بك وقدر آمين يا الله. اللهم ارزقنا يا الله زيارة الحرمين اللهم ارزقنا يا الله زيارة الحرمين اللهم ارزقنا يا الله زيارة الحرمين وتقبلنا في كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا وربنا صغيرا رب اجعلنا يا الله مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.